dengekeun ye keur si Amang ya anu si Amang tunanetra teh katanya. Kamari pan Amang geus mepangi jeung Pak Dedi. Kumaha? Dibere duit. Aduh aing anjing. Pokona Mamang lamun geus papanggih jeung Pak Dedi nya aing mah mere pepeling we ka si Amang nya. Hade ulah digogoreng deui Pak Dedi nya. Aing lina naon Mang nya. Era atuh anjing ku batur. Sia mah pikaseurieun aing mah nya. Ayeuna mah geus dipanggil mah meureun nya Amang teh bahagia meureun. Pasti bahagia atuh da meureun nya. Papanggih ongkoh jeung gubernurnya aing mah acan sama sekali tapi sia papanggih jeung Bapak Gubernur ieu Mang nya ya dengekeun ku sia mah eta jeung pamajikan pannya duaan. Aya meureun gitu. Aduh pokona mah ade ulah diomongkeun deui lamun geus kitu nya kudu sadar we Mang atuh jadi jelema mah ngan hade cek aing ge Mang ya. Kudu loba ngopi. Bebeja ka pamajikan. Engke mah kieu bebeja ka pamajikan. Mah kulantaran urang ayeuna geus papanggih jeung Pak Dedi. Wayahna mamah teh kudu mangyieunkeun kopi unggal poe. Kitu atuh. Tah, engke teh mamang teh jadi pikiranna teh moal kitu-kitu deui Bang. Heeh. Da moal 2 kali jeugana teh nya. Moal 2 kali naonnya disebutna teh naon disebutna teh Riki datang 2 kali apa kumaha aing teh apalah pokona mah. Tah pokona mah hade Mang ulah sok ngomongkeun batur. Dengan ka Pak Dedi lamun ka Pak Dedi mah ngomongkeun teh dibere duit anjing. Aduh, pokoknya mah ngopi goblok, sia mah, ade sia. Awas ya lamun ngomongkeun di Pak Dedi nya, nah ayeuna mah meureun aya meureun nya. Nya amplop mah meureun lah, pastilah gitu. Tah, mangpatkeun nya. Lamun dibere goblok. Geus heula aing ripu euy.